Ai juragan mah ngontrol sawah. Beres ya, geus panen meureun. Biasalah, adi sawah juragan mah 80 hektar panen kabeh. Mun bisi arek dahang mah ka imah we. Siap bos, ke disusul, ayeuna mah rek ngeureuyeuh heula. Barudak, ayeuna mah kudu loba hati-hati. Sabab beuki dieu asa loba nu aneh jelema teh. Bener bos, urang kudu ngatur strategi jakeur ngahancurkeun kenceng ceremen jeung jelema anu tadi. Yasin, bari ayeuna maneh mangkat ka markas kenceng ceremen. Arek naon bos, kumaha lamun urangna itu diajaran. Tenang walia maneh pura-pura asup ka kenceng ceremen. Soalna ayeuna mah rek pake strategi ngahancurkeun anak. Siap bos, ke lamun ngerti gitu kudu kumaha deui. Sok geura kali itu heula, lamun geus percayaeun asup ka gengna, tinggal diatur siasat nu lainna. Siap bos, laksanakan. Sawah, yuk samburkeun. Kenaon bos sawahna ieu? Biasa, ai juragan mah ngontrol sawah. Beres ya, geus panen meureun. Biasalah, adi sawah juragan mah 80 hektar panen kabeh. Mun bisi arek dahang mah ka imah we. Siap bos, ke disusul, ayeuna mah rek ngeureuyeuh heula. Ujung arek marangkat mah. Oke, bisi arek ka imah bila perlu pawa 20 RT mah ka imah juragan. Bias juragan mah moal beak-beak. Oh, siap kan. Tugas deui ka Ujang. Mangga tugas naon deui, Bah? Maneh kudu bisa ngarangkul babaturan budak ieu. Mangga, Bah. Ayeuna maneh mangkat jeung budak ieu sampeurkeun babaturanna mungtung keur lemah. Ajakan ngobrol ku maneh, sugan saradar anu diajakan ngomong secara baik-baik mah. Mangga, Bah. Ujang. Budak leutik eta kuatnya beutna. Bukan ilmu sugan. Enak sikit nasinya kumanya, aduh. Kunaon maneh? Urang kalaparan candang 7 minggu. Piraku awak gede kitu kalaparan. Harta orang dirampas bereman. Jadi tebaganan naon. Hayu maneh ngelujeng urang. Insyaallah mal kalaparan. Arek naon sia ka dieu? Arek ngantikeun nyawa lain. Ampun bos, urang hayang asup ka kenceng ceremen. Bener sia dek asup ka geng aing, sia dek nipu aing lain. Bener bos, urang hayang asup kenceng ceremen. Bos Madun mah teu bisa diandelkeun. Lamun bener sia dek asup ka geng aing, pencetan heula aing. Siap bos, siap. Duit ya. Aing haus dah pengmalik kencing minum. Kurang enggak. Acuy.
bos. Saya minum nak. Kajebak siya kain ako aib. Paes siya kain ako aib.